batur. Allah dek murulukeun dosa ku ledekan batur. Allah dek meakeun dosa ku pangnyaci batur. Mata hakikatna jelema anu makrifat ka Gusti Allah dihina, dicaci, dimaki, enjoy hirupna. Teuing urang we. Da urang mah atuh loba teuing mikirna mikir cangkang. Dihina nyeri, diledek nyeri, dipitnah nyeri, make jeung nyeri. Apaan cek Allah jelema nu ngahina bakal kahina, nu ngaledek bakal kaledek, nu mitnah bakal kapitnah, nu nyiwit bakal kaciwit. Mata hirup di dunya tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek. Bandungan ku ibu dicaci, dimaki, dihina, diledek, teu kudu nyeri hate. Bandungan we tinggal lalajuan hiji buah nu buruk, teu kudu dieuneuk-euneuk, teu kudu dipetik, teu kudu diala. Buah buruk mah jujur murag sorangan. Jelema nu ngahina, nu nyaci, nu ngamaki tong dilawan, hiji waktu boseneun sorangan. Well. Tuh asli tah. Mata cek ilmu kolot di hana caraka data sawala pajajaya ngamaga batanga tah. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajaya duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana ngababatang. Mata klol bahasa kolot nu meunang di bangkol, nu eleh ngarengkol, nu meunang mah nu ngelehan. Untuk di dia aya pemuda ya, lamun teh mah diajak gelut ku batur. Kajian itu pinter silat, orang pinter karate, entong gelut da anger duanana ge cilaka. Nu meunang di bangkol, nu eleh ngarengkol, nu meunang mah nu ngelehan. Eta abdi mah asli ditangtang ku batur, tara di layanan. Rumaos we abdi nu lepat kitu we. Teu balik cenah ustadna mah ceramahna teh, mangga we atuh cinta akang teraskeun abdi nu rek uih. Kitu we abdi mah. Asli dihina ku keur latihan ieu teh hate. Diledek batur, itu latihan matak make baju kieu calana kieu teh. Pan urang teh jadi apal hate batur. Nya ustad jadi kopiah, tah hatena kunaon si eta? Sebenarnya gitu keur latihan riadohan sabab hakikat hirup manusia lamun teu dilatih cantang tu kuatna. Nah ari hirup bapak hirup ibu hirup kuring akur jeung lapan subhanallah dah henteu. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Na teu era ari bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ai hate kotor dikukut, naon bedana jeung kadongdong alus luar met eusi. Dah hakikat ngalusan awak masuk al-babari ibu hayang gelis di bedak di lipstik di blush on nu hese mah amis budi da teu saeutik budakna kanal bibirna beureum tapi haseum beungeut di karukut. Ieu mah jiga rada nyeniran cek ibu teh. Ari heueuh atuh. Beungeutna diwedakan, bibirna di lipstikan. Ari haseum beungeut mah da teu katempo gelisna. Jadi nu hese teh